Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru. Wilujeng wayah kieu wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Guru dina acara ngadongeng anu mana dina waktos ayeuna Mang Guru bade mangdongengkeun carios engal caranyam kalayan judul Si Duyeh. Ya dongeng karangan Aki Anom Arif Setiawan. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru. Bismillah bubukaning carita. Di hiji lembur anu teu pati jauh ti dayeuh aya ngaran lembur Pasir Wangi. Di lembur eta keur aya hajat gede anu boga hajat nyaeta pasomantri atawa katelahna Abah Soma. Anjeuna lain jalma samanea kungsi jadi kuwu salila 15 tahun. Salila mancen jadi kubu, Pasir Wangi katelah jadi desa anu pangmajuna. Tapi kiwari Abah Soma tos pensiun, kubu gagantina ditunjuk langsung ti kabupaten. Mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru, ari anu ngaran hajat gede komo deui ngawinkeun nita budak bungsuna anu kakara lulus jadi sarjana ekonomi. Cek beja nita menangkeun saurang pangusaha garmen ti Majalaya. Aya tereuh Tionghoa keneh ngan geus muslim. Duh, bagja neng nita mah nya asa nurub cupu. Awewena sarjana ekonomi, lalakina pangusaha. Cek Bidarsih anu babantu dina hajat minangka candolina. Ibi ieu kade si Duyeh ulah sok lahaloho ka dieu. Diungsikeun di mana kitu ayeuna? Ceuk Cemar alona. Aya di tonggoh jeung uwana. Geus dibebenjokeun ku anak bajing menang mora uwana tah kitu. Walon Bidarsih sembunga geuri. Mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru, Bidarsih teh ngukut budak anyar panggih disarabut si Duyeh. Teu puguh ti mana asalna, ditanya oge teu nembalan. Umurna mah geus sawawa, aya kana 24 tahunan, ngan mun ceuk basa legeg mah berkebutuhan khusus. Bi, disauran ku Bu Soma, engal cenah. Ceuk salah saurang pagawe Noel Bidarsih. Bidarsih gura-giru cengkat, bubuhan anu boga hajat ngagarawan teu talangke deui gancang ditepungan. Aya anu kedah dibantos Ibu, ceuk Bidarsih nyamperkeun ka Bu Soma anu keur di kamar Neng Nita. Bibi ieu cikan pangnyieunkeun cai jiad. Abdi asa teu pararuguh rarasaan ieu teh, teu sakalian keur Neng Nita. Kersa nyageulis pami ngaleueut cai doa. Ceuk Bu Soma ngareret ka Neng Nita anu keur make henna. Neng Nita ngan saukur ungeuk bari nembongkeun ramona anu lalencop pinuh ku henna. Bidarsih ungeuk leos ka dapur menta cai herang di botolan. Geus meunang cai gancang ka manasih minangka kokolot anu kurah nyieun sasajen lamun aya hahajatan. Mitra-mitra pumiretup dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita manasih nampanan cai dina botol. Keresah ieu teh Nyai. Bu Soma kalih Neng Nita, "Ma,
ngarah panceg. Katingalina teh jiga anu ngalolemah rek hajat teh. Walon Bidarsi. Geus kitu mah manasih kunyam-kunyem cai dina botol dijampean. Sagala disambat dikiriman Al-Fatihah. Para karuhun disebut. Teu tingaleuan anu masih jumeneng keneh oge disambat. Yeuh inyumkeun. Ceuk manasih ngasongkeun cai. Bidarsih gancang ngasongkeun cai ka Bu Soma jeung ka Neng Rita. Aduh, duka kunaon ieu teh Ibi? Asa teu pararuguh rarasaan kieu. Sieun aya kila-kila. Heg urang teh pan hajat gede, hajat rongkah. Ceuk Bu Soma sanggeus nginum cai. Aeh. Ulah lat ngadu awe atuh Bu. Biasana oge anu gaduh hajat mah sok bangreng. Walon Bidarsih ngalalemu. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru. Cunduk waktuna ninggang kana mangsana. Nitih wancina. Nita bakal dirapalan poe ieu. Ngarendeng oleng panganten. Jeung Hendri pangusaha garmentea. Hajat diayakeun di balai desa. Itung-itung tawis katineng ti aparat desa. Sababah Soma kungsi ngabdi jadi kuwu di desa Pasirwangi. Balai desa dipapae sarua hade. Eueuh calajeng kakurangan kabeh disiapkeun secara profesional. Sabab anu boga hajat lain jalma biasa. Lengser sapara kanca geus tatahar rek mapag rombongan panganten lalaki geus sababaraha kali latihan. Sangkan dinaderna moal nguciwakeun. Jam 8 pihak panganten awewe geus sadia mapag rombongan. Gamelan mimiti cek sound. Kitu deui ki Lengser jeung baladna geus sadia. Jam 8 leuwih saparapat mimiti garetek rombongan can wae jol. Pager ayu eleke sekeng mamanerdang danan anu geus mimiti luntur ku kesang. Tulus moal ieu teh oi. Nya oi, tulus moal. Ceuk anu lalajo pating kecewis. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru. Kulawarga Bah Soma geus ngabadega rek mapag liuk deui ret deui ka gerbang balai desa. Naha rombongan eueuh kelemengna. Jam 8 leuwih 50 menit. Mimiti teu garenah cicing. Boh Lengser atawa nayaga jeung penari merak anu rek upacara adat kabeh oge ngahuleng kasapira ku teu tulus mah. Sedengkeun Nita anu aya di jero aula teu eleh-eleh kesekeng meus-meus lengo deui nempo kaburuan balai desa. Tukang rias mimiti sepa sieun kawiwirangan sabab nempodang danan panganten geus sababaraha kali diropea bisi kakesangan. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru. Jejeg jam 8 kadenge sora sirine duka ambulan atawa polisi. Pokona mah ngahiung sorana beuki deukeut ka balai desa. Kabeh panonojo ka gerbang balai desa. Bari hate gegebegan saha anu datang make mobil di sirinean. Sirine ngahiung mata ketir. Breh teh sababaraha mobil asup ka jero buruan desa. Anu nempo olohok teu nyangka mobil anu asup ka balai desa lain rombongan panganten. Mobil naon nya? Antosan wae dina bagean kaduana. Yeh, jaga heula nya hei.